Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Lagi tenaun si anjir. Macam tak betul je budak ni. Saya di lokasi Orang Subang bareng jeung Disub Kabupaten Subang ayakeun pameriksaan dadakan di poe Senin tanggal 16 Juli 2022. Kejadian kecelakaan poe Minggu Yeah, yeah, Bobby Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun warta anu katos ngajantenan sim kuring. Sim kuring bade ngadugikeun warta ngeunaan kacelakaan lalu lintas anu didugikeun dina babaraha menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun warta salengkapna. Sautas kejadian kecelakaan bus tina Satya Negara anu geus newaskeun 7 jalmi panumpang, Polres Subang memeriksa bus di Terminal Subang. Kanggo salengkapna aya Aca sareng Kris di tempat kejadian. Abi Aca sareng rekan Abi Kris nuju aya di lokasi. Polres Subang sareng jeung Disub Kabupaten Subang ngayakeun pameriksaan dadakan poe Senin tanggal 16 Juli 2022. Kejadian kecelakaan poe Minggu tanggal 15 Juli 2022 pada Pusat Satya Negara di Depan Kuningan, Jakarta. Basurlah kecelakaan. Balik deui sareng Abdi Zia, rupina sakitu warta anu ku sim kuring didugikeun. Hampunteun dina sagala kalepatan sim kuring pamit undur diri. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.